Nah tetereuyeun mah da sing kuruduk we sing ganyanyang ai pigaweun mah lapor teh ku inung mah. Ku nu mantuan. Tapi kawayah kumaha aing ieu lepan bututan pantar kieu. Mehang ngaduk we aing da piceun ka wahangan. Jengkel. Gitu kaur eueuh pilampaheun teh. Inung ngajedog di imah aya pilampaheun leung berat leung kan digawe aing mah hancaan. Dipuh tamu di imah mah hancaan. Oh, tak kurunyuk deui si koplok teu nantong di kadek naon deui. Iya, abang mantuan mana lepan tadi dengan kadieu karunya ieu loba ngabuk Oh, syukur atuh mantuan aya buru aing jengkel ya deui. Kawayah kumaha ieu ku sorangan geura. Ya mah padahal iangkeun mah pake ieu nyocok wahangan. Aing mah boga duit mah nyai tadi oge mah diseuseup iceun meureun ka wahangan. Heuh boga duit jeung meulina deui. Ya pake ngabendung ieu mah wahangan Cipicung. Oh, pasti mau dibendungnya ku saat bangunan. Saat. Jadi gara-gara gijih teh ageun tilepaneun pantar kieu. Udah ieu Teh, pejuh teh teueuh karing rangna ningakeun pilampaheun. toli kana pakaian. Nganalkeun inung we sagarupana teh. Susuhaneunana ku inung tilepaneunana geura. Ya mah satrek. Batu mah bogaeun nyai susuhan sakieu moal. Moal batu mah dadarekan. Batu mah boga bleg eta meureun naon geuningan. Mesin cuci. Kotor seuseuh tara digunuk-gunuk. Aing mah da manual da meureun ku leungeun. Saminggu sekali gitu. Nu abu. Itu diseueuhan kami teh nyai bau geuningan da teu garing seuseuh deui. Geus 2 kali nyeuseut jeung 3 kali ieu teh pakaian ieu teh. Heeh. Da bau ocoy geuningan Ada teh garing. Cara batur mah geuning batu mengistrikana geuning sok di banjur cai geuning seungit. Urang boro diistrika. Ulang kampung dirapih-rapih keukeuh we ulang kampung. Moal nyaruaan ulang kota. Engko si Abah oge samping mah sagenep-genep samping sarungku. Abi teh nyeusehan samping 4, timur 2, spret 3. Aing mah mun tedekeun ngumah ceuli mah najis deuseuna ge da. Ayo ganti-ganti samping. Paribasa kotor cek salat. Nyokot deui. Samping-samping pisahkeun nahan teu patukeun. Tinggal geunyeng-geunyeng ek make teh.